Contoh kumaha? Contoh lamun urang rek ayeuna sujud gitu sajadah teh ngaliglag. Urang turun mah sujud sajadah dibenerkeun heula urang. Berarti turunna urang teh lainnya sujud unggul. Rek benerkeun sajadah itu katos. Contoh make sorbana panjang. Nya panjang pisan sorbana teh. Kaharup teh ieu teh ngagulung. Tungtung teh pas pang sujudan. Urang hudang ieu mah tungtungna teu usik, tungtungna teh teu usik-usikan. Kasujudan teu sawios bios eta mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qurbana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Masih neraskeun anca di kamari tentang pasal kewajiban atanapi neratelakeun hal wajib atau sujud. Syarat-syarat sujud ya sabaraha? Ayat 7 kamari teh kaji naon? Sujud teh kudu netepan 7 anggota atau 7 tulang. Nomor kedua, tarangna kudu dibukakeun, sujud tarang bukakeun. Nomor katilu, kudu ngaberatkeun kana sirahna dedetkeun, lamun seolah-olah lamun tina kasur tama tina kapas matak keloh, matak ketop, eta tilunya. Lanjutkeun. Warobiuha sareng ari nomor kaopatna syarat sujud anu 7 eta adamul huwiyi teu meunang turun ligoirihi kana maksud salian sujud. Ulang maksud turun tas itidal teh kana lain sujud. Jadi wungkul turun teh sujud wungkul. Ulah di barang punya sajen. Contoh kumaha? Contoh lamun urang rek ayeuna sujud gitu sajadah teh ngaliglag. Urang turun mah sujud sajadah dibenerkeun heula urang. Berarti turunna urang teh lainnya sujud unggul. Rek benerkeun sajadah itu katos. Katos teh. Nah, ya sok aya kan sajadah ngaliglag da kunaon bisa tuh teman. Kayak tidak urang. Ya Allah liman hamidah tidak. Rabbana lakal hamdu. Ya sujud ningali sajadah ngaliglag. Turun urang teh tas, udah bari sujud teh. Allahu Akbar. Sajadah dibenerkeun, tulis sujud. Tah aya maksud salian ti sujud. Nya naon? Benerkeun sajadah. Atau budak laki ke ruku teh ke ruku. Dabukna gondrong, kopiahna murag. Sami Allahu liman hamidah. Kopiah murag kok harap sujud. Tah bari turun teh, dicokok kopiahna dipakekeun untuk sujud. Nah, berarti aya maksud salian ti sujud nyata make kopiah atau komo silah asma kan kopiah nya asup langsung. Nah, kade ulah aya maksud turun salian ti sujud. Turun mah sujud teh pokona ulah niat naon. Nya kopiah murag antepkeun. Sajadah ngaliglag antepkeun. Murag dibenerkeun pas udang tina sujud bener kok kitu. Tapi bari ulah usik nyampe ka 3 kali. Katos baju gulung wae. Katos teh kabayang. Sajadah ngaliglag ya, ngaliglag. Tah aya sujud mah, keun wae sujud mah. Tangke. Sujud. Allahu Akbar. Lalu pilih warhami kan. Jadi Allahu Akbar. Nek hudang sok benerkeun sajadah. Maksudnya udah wae hudang. Itu asal usikna tok tanganna tok sampai 3 kali. Kopiah murag keun antepkeun. Hudang sanak bae hudang. Allahu Akbar pakekeun bae hudang kaluhur. Itu tah eta asal ulah usik sampai 3 kali bios kitu mah. Ulah teh pas turunna salian ti sujud teh ya. Coba urang panenna kopiah sajadah ngaliglag bae turun bae dibenerkeun. Tah eta bae tujuan. Ya. Nomor kaopat. Nomor kalima wa wiswa sareng nomor kalimana syarat sujud anu 7. Alayas juda ulah sujud si jalma si musolli ala sain kana sesuatu
ulah nyujudan sesuatu ay mutasirin bihi anu adek ka manehna ya taharoku biharokati anu bisa usik kusik manehna kenangtung kediuk eta barat teh usik-usikan kurang disujudan kurang tah eta salatan teu sah sujudan teu sah gitu. Seperti kumaha muken panjang ting lebar ting muken tanya kenangtung usik muken teh kan usik ngambai ke hadap gitu pas saja dah kasujudan kurang nah teh sujudan kita ya. Ulah disujudan ya bukan kata gitu atau ulah laki mah sorban teh panjang ya sorban teh panjang bisa kata mah contoh nah ke urang ke non ke ruku teh sorban teh usik kudang usik sujud usik ayo waktu urang sujud yang pada hadap kita bata tempar disujudan kurang teh disujudan si naon si sorban teh disujudan itu ente teu sah sujudna gitu nya seperti itu kopiah anak kieu ka usik urang usik-usikan sik mau usik kasujudan keur matangna tadi kahalangan jadi kurang di sujudan di usik-usikan teh katos nah katos kan usik kudu katos tah disebut adek teh kusab adek jeung urang sisana teh kieu hiji barangna adek jeung urang kadua usik-usikan kusikna urang pertanyaan kumaha lamun ayeuna adek jeung urang tapi teu usik contoh make sorbana panjang nya panjang pisan sorbana teh kaharup teh ieu teh ngagulung tungtung teh pas pangsujudan urang hudang ieu mah tungtungna teu usik tungtungna teh teu usik-usikan kasujudan teu sawios biasa eta mah walaupun adek tapi teu usik-usikna urang teu sawios kitu mah teh naon atawa ngalemukeun nya muka teh alamat salamanan panjang teh itu nya urang usik-usikan he ruku sujud segala macam si tungtung muka teu usik sama sekali cing we cing kasujudan teu sawios-wios eta mah kitu sabab cuma memang adek tapi teu usik kusikna urang katos nah lajeng deui tina sabagian anu adek teh badan urang kan usik-kusik urang leres sajan kita hukum atuh palayasihu mangka teu sah naon asujudu sujud ala nahwi yadihi kana umpama leungeunna kan leungeun usik-usikan urang ruku ngangkat itidal ngangkatnya Allahu akbar heuk sujud kana leungeun colok kana sajadah sujudan kieu we tah nya awe teh awe sok kieu sok ban awe laki mah bersih nu teu nyaho awe sok kitu udah dihareup nya sujudan nah sujudan kana dapal tangan kana tangan teh sementara tangan teh usik kusikna urang coba adek jeung bala-bala urang nempel sama urang maka sujud kana tangan teu sah udah kana tangan kade juga nu kieu naon juga kieu juga budak untuk baheula uduran teh Anapun ai barang anu misah seperti kayu, sapu tangan, ya. Sah sujud kadinya lamun geus pisah teh urang teu usik. Contoh kieu urang salat ya. Aya rek sujud teh urang sujud teh. Bae bari aya nu hibar. Tina bala urang hibar. Cok harapannya urang sujud ke cicing dia teu naon eta mah. Urang contoh kieu bae kali. Dina sakulah teh misalkan sapu tangan. Tisu misalkan sapu tangan lah. Ke ruku murag. Cok harapan sujudan. Ya, itidal urang. Tu sujud kasujudan sah eta mah. Sabab hiji geus misah, kadua geus teu usik-usik urang. Katos. Nah, atawa sujud ka hiji trek asa ngeres cenah ieu teh pas sujudan teh. Pas sujud kadua sapu tangan kalinya kesujudan teu sawios eta mah kitu. Sabab geus misah ti urang geus teu usik-usikna urang gitu. Katosnya kudu ka atos awas. Teu ka atos kudu ngangkeun deui. Wakadanya kitu deui torpui mamatihi tah tungtung sorbana si jalma panjang
panjang pisan tung sorban panjang pisan bihai sulaya taharoku biharokati teusik keusikna eta mah di ituna hukum pisah tina badan urang tumukan panjang teuing teusik tina urang ukedan ge sujud ruku segala macam teh teusik tumukan teh tutung sorban teh dihitung misah eta teusik itu mah nah, karena sujud kalinya jadi hukumna sah gitu sama tah 5 ya tinggal 2 di engine insyaallah ya mudah-mudahan saya manfaatna wallahu a'lam bishawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh